Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Haturan baraya Kang Has di mana wae ayana. Wilujeng patepang deui dina channel anu maneh Kang Has ngamumule basa Sunda. Baraya Kang Has sadayana insyaallah dina ieu waktos Kang Has saja neraskeun dongeng lalampahan Bah Kanta anu mana dina sacarios sateacana Bah Kanta kenging widi tiba ucih salaku garwana kangen nikah deui sareng nyiranda urang babakan tea ku cara api-api teu damang. Abong Bah Kanta aya we akalna teh tapi lumayan. Sanajan kitu Bah Kanta tiasa laksana nikah ka nyiranda. Baraya Kang Has kumaha cariyos salajengna atuh? Mangga urang sami-sami Bandungan, urang sami-sami regepkeun cariyos salajengna dina judul Abah Arab. Wilujeng ngaraoskeun prung. Nitih wanci nu mustari nincak mangsa nu sampurna sakumaha pasini si Abah jatuk rami ka nyiranda urang babakan tea anu salakina teh kageleng ku kareta. Mauci diuk satu kangen Abah anu sila sabada di rapalan. Abah nareret ka tukang ka pamajikanana. Nuhun ucih geus ngidinan Abah ngawin nyiranda. Tah keur ganti nama sawah nu kidulun kebon awi jangan maneh. Ceuk si Abah satu tas di rapalan. Atuh eta mah sawah arangka ala Abah. Tambahan kudu deket huluwatan. Pamenta mah ucih harewasan. Inggis kareungeun ku nulian. Atuh Abah tekebat. Mun ulah kuring rek gogorelengan. Ceuk mah ucih ngancam. Maneh mah nya atuh kop Walon si Abah eleh deet. Sabenerna nu haladir ngarasa hemeng. Nah nyiranda bet daek dikawin ku si Abah. Padahal jajak kaget teu saeutik nu katarik ati kapentang rasa ku manehna. Alus pelet meureun ceuk nu harewasan. Oh kitu maneh mah ari teu bisa meunang ku nyiranda teh. Mal pajarkeun melet-melet. Kaneng sakadengean. Kacaturkeun dina hiji peuting
Meme Isya 2 poe saenggeus si Abah di rapalan. Kingkin mirig hate Mauci. Najan dicombo sawah 2 kotakan lega. Dasah awewena nu daek dipangyandungkeun ku salakina. Komo ieu geus pada kolot. Mangsana hayang tumanina ngadadagoan peakeun umur. Ci. Cek hiji suara di luar. Naon, Abah? Nah, geus balik deui. Lain murak nyiranda. Tembal mah Uci kagetun. Kituna teh bari gura-guru muka tulak. Gandeng sia. Korongo si Abah bari ngabantingkeun panto. Ari Abah kunaon? Balik mah Uci penasaran pisan. Moal dituluykeun aing mah teu kuat ku kahayangna. Tembal si Abah bari yang saya dina samak. Tuh cukup ku sageprakan. Piraku aing kudu paeh dina risbang mah. Kadenge kitu Mbah Uci celeumut. Laju mahiran. Tapi wayahna sawah mah moal dibikeun deui. Geus milih kuring tamah. Cenah tatag pisan. Tah, kitu geuning carosna teh. Maraya Kang Has. Lalampahan Abah Kanta dina episode kedua. Si Abah Aral teu kuat nandangan kahayang nyeranda. Kuateun. Bukan Abah galajur nafsu ngumbar kahayang antuk datu ala kaya nandangan kahayang nyiranda. Aduh nyiranda teh Abah Baraya Kang sadayana urang cag wae dugi ka dieu episode kedua anu ngabantun judul Abah Aral. Kumaha atuh lajengna ieu carita teh Baraya Kang Has? Atos insyaallah dina waktos anu ditangtoskeun carios Abah lalampahan Abah ieu bakal dilajengkeun deui dina episode nu katilu. Insyaallah ngabantun judul Abah Ngahiang Sabulan. Mangga antos ku sadayana. Ayeuna mah Kang Has seja amit mungkur ti payunun sadayana. Hapunten bilih dina nyanggakeunana kirang tata kirang titi kirang reka-rekana. Imah bubuhan Kang hengkeran Kang Has satemung sakitu ayana. Hapunten sakali deui. Hususon mah atuh ka Baraya Kang Has sadayana. Mangga Kang Izul Asgar. Mangga sadayana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.